Yadkhulu eta asup itu tamu al baita ka imah, asup ka imah urang birrohmati sarta mawa rahmat Allah. Ai rahmat teh kasih sayang kanya Allah. Berarti lamun Allah rek nyaah ka seorang hamba sok ngahadiahkeun tamu ka imahna teh. Eta teh ciri Allah rek mere rahmat jalurna jalur tamu. Sabab setiap kali pemberian urang pamere urang ka tamu sok sanajan cek paribasana cai herang atawa naon we sahuap dua huap eta nilaina geus moal dikira-kira eta. Kude pisan nilaina teh ganjaranna teh. Sahuap oge cenah sagede gunung Uhud. Eta teh ganjaran emas sodako. Matak terus tamu geus mungun ge wawal-wawal kan terus. Matak pantas kadang namu ka kiai nepi ka diasong-asong oge. Aya sok aya. Dipapai-papai terus naon sababna hayang sahuap cenah sahuap eta teh kacido. Padahal orang lain mong era teh ngerakeun. Dalam atau itu ngahaloskeun mah eueuh langsung beak gitu ya. Mohon. Wa huwa yadkhulu al baita. Jadi lamun jelema nu ngarti kana ada pada tamu teh lamun tamu naruwog segut bunga teh. Sabab tiap perhuap-perhuapna wah nilaina sodako ka mana-mana ge eta moal bisa ngelehkeun tamu atuh. Mata mun bisa mah ulah sina ngahuap-huapan ku urang. Pan Haji Opi katamuan randa anyar teh dihuapan.